Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rengrengan girang pangajian hormaten simkuring. Ibu bapak pangaping kali hadirin anu sami-sami hormaten simkuring. Sugrining puji kesanggakeun ka Gusti Rabbul Izzati nyatana Allah anu maha suci anu jadi pamatri ati. Pangjaja puja kesanggakeun ka Allah Azza wa Jalla nya anjeunna anu maha kawasa anu jadi panganteu rasa. Kahatur syukur ka Zat nu Rabbul Ghafur nyatana Allah anu maha luhur anu jadi panglipur qalbu. Nya anjeunna anu parantos maparin kawaluyaan kanggo urang sadayana, nya anjeunna anu parantos maparin widi kanggo urang tiasa ngariung pulung patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai tur ginanjar kawilujengan. Teka kantun sholawat miwah salam mugia tetap ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapara kulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin tabiatna tur mugia dugi ka urang sadayana salaku umat mantena dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hormaten simkuring. Tepangkeun wastapun Muhammad Fazril Zulki di SMA Negeri Hiji Sumedang. Simkuring ngadeg di ieu patempatan ampun paralun. Sanes bade culangung atanapi adigung. Saur paripaos mah sanes bade mapatahan ngojai kamari. Nanging sejabiantara anu temana utamakeun basa Indonesia mumule basa Indung tur kawasa basa Deungeun. Hadirin anu lalinggi, nagara Indonesia teh salah sahiji nagara anu miboga rupa-rupa kaaneka-ragaman. Salah sahijina dina segi basa utamana basa Indung. Numutkeun data ti Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yen basa Indung nu kacatet dina tahun 2020 hiji nyaeta 2 tahun anu kapengker aya 718. Papua jadi salah sahiji daerah nu miboga basa panglobana, kacatet aya 384 basa Indung. Ajen toleransi masyarakat Indonesia dikuatkeun ku ayana basa Indonesia nu nyindekel dina Sumpah Pemuda nu katilu. Nu ungkarana menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ngaliwatan Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia keur dibajoangkeun sangkan jadi bahasa internasional. Hal ieu oge bisa dipigawe ku masyarakat ku cara ngutamakeun bahasa Indonesia, ngamumule bahasa Indung tur ngawasa basa Deungeun. Kanca mitra sadayana, tarekah pikeun ngajadikeun bahasa Indonesia jadi bahasa internasional teu leupas tina pangrojong masyarakat Indonesia nasorangan. Saupama masyarakat nasorangan geus teu malire kana basana, tangtu perjuangan pikeun ngajadikeun bahasa Indonesia jadi bahasa internasional teh moal kahontal. Ti sagedengeun eta ayeuna loba rumaja nu ngagunakeun bahasa Indonesia di reka-reka, pajarkeun sangkan gaul. Padahal eta lain bahasa Indonesia anu bener. Urang salaku masyarakat kuduna ngutamakeun bahasa Indonesia anu bener tur meurna. Salian ti ngutamakeun bahasa Indonesia, urang oge kudu ngamumule bahasa Indung. Rupa-rupaning bahasa Indung bisa jadi hal anu ngirut masyarakat Deungeun kana bahasa Indonesia. Sabab bahasa Indonesia mangrupa bahasa anu ngahijikeun sakitu lobana bahasa Indung. Malahan mah tanggal 21 Februari geus ditetepkeun ku UNESCO jadi Poe Basa Indung Internasional, pikeun miara basa-basa Indung bisa kuliah dunya sangkan teu ilang panyaturna. Ku kituna ngamumule basa Indung mangrupa hiji hal anu kalintang pentingna. Hadirin anu lalenggah, tarengkah anu pamungkas anu bisa dipigawe ku masyarakat sangkan bahasa Indonesia jadi bahasa internasional nyaeta ngawasa basa Deungeun. Urang kudu bisa ngawasa basa Deungeun, tapi poma
ulah pohok karena basa sorangan. Ngawasa basa dengan kawilang penting dina komunikasi. Pikeun ngawanohkeun jeung ngajarkeun basa Indonesia atawa basa indung ka nagara deungeun. Tapi kade lamun urang geus lancar ngawasa basa deungeun, urang ulah adigung, ulah ngarasa gengsi nyarita ku basa indung. Ku kituna geus sawadina urang kudu bisa ngawasa basa deungeun pikeun ngawanohkeun basa Indonesia di kancah dunia. Hadirin hormateun simkuring. Hal-hal anu nembe dicaturkeun teh kalintang pentingna kanggo urang sadayana. Ku kituna hayu urang pada neuleuman basa Indonesia, basa indung, tur basa deungeun. Urang mimitian ti diri pribadi teras umajak kabalarea. Saur paripos oge, lamun leungit basana bakal ruksak budayana. Mun geus ruksak budayana bakal ancur bangsana. Ilang basana, ilang bangsana. Hayu urang hangkeutkeun, lamun lain rek urang rek usaha deui, lamun lain ayeuna rek iraha deui. Hadirin anu jalembar manah. Rupina mung sakitu biantara nu didugikeun ku simkuring. Bobor sapanon carang sapakan ti caletot omong ti Soledad Basa, hapunten anu kasuhun uning galih nu dipamrih. Amit mundur amit mungkur, sasieun sabeunyereun mugia aya nu kamanah tur maparin manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pungkas pisangem, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.